bidang pangan reat pisan jinisna di wewengkon pasawahan sok nyarieun bontot tea ari di lingkungan empang sate bandeng sohorna beda jeung di pagunungan gula kaung jeung emping tea oleh-oleh ti urang Banten kakoncara ka mana-mana moal rugi dana wisata kana hate matak sugema oleh-oleh ti urang Banten terudageun kulawarga mangga hade kudu nyesakeun bagi-bagi jeung tatangga komodesan widang sandang kasohor ka mancanagara batik Baduy jeung bendona iket udeng jeung sajabana. Oleh-oleh ti urang Banten kakoncara ka mana-mana moal rugi dana wisata kana hate matak sugema oleh-oleh ti urang Banten berudageun kulawarga mangka hade kudu nyesakeun bagi-bagi jeung tatangga kamonesan widang sandang kasohor ka mancanagara batik Baduy jeung bendona iket udeng jeung sajabana.